Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun geus paingan kukupu sirama-rama tinggeleber timangkukna di buana panca tengah jagat pawenang nu endah. Orang mangrupa pertanda ciciren jeung kila-kila baris patepung jeung dulur patepang jeung baraya. Buktosna ayeuna nyata para tatamu carunduk para inohong kasondong sepuh murang kalih katut sadaya warga parantos nyarampak. Pon kitu deui Bapak pupuhuna ku anjeun pangarsa Bapak Kepala SD Negeri Pawenang kali sadaya ais pangampi parantos lalinggi kanca mitra sadaya para siswa anu bade diistrenan parantos saged hayu urang papan urang bageakeun kupidangan upacara adat Sunda anu dipagelarkeun ku siswa-siswi SD Negeri Pawenang. Upacara adat yo dikawitan. Sampun kanu maha agung ka Gusti Maha suci di langit pating kareti di bumi pating pulisi brahya di alam Iran nyebat asma Allah sakedap antosan lawa mundut kasalira sedia memarkeun mewara kasabuna area na sampun wahapunten tuh atra meuleut ngalabring siswa-siswi kali rombongan Pura payung ngerabukakeun bramiang ngerabapakeun Pura payung ngerabukakeun pura payung ngerabukakeun Pura payung ngerabukakeun Payung keagungan payung kerayuan payung kebagjaan sejam papat ngabagiakeun kasumtinganana anu bade istren. Payung keagungan warna koneng kadia masih nangri muruk mupia
ngabagiakeun pangagum para punggawa sayangna pancen tugas para prajurit tamtama jeung jagabaya samatan pakarang keris tombak panah pedang jeung sajama pancen bela nagara ngabdi anak kami teh sakit kakolotan kan ya wae dulu ya cangkeng mama teh asa potong kolot si Aki teh. aduh barudak Kumaha Ki? mama teh ngiring bingah Leres pisan. oke ngaraos sedih gitunya Nah, sabab sedihna. incu mama sakedap deui baris di istrenan gitu Oh, nya bade perpisahan. bade perpisahan baris ngantunkeun ieu sakola Leres pisan. Aduh. sadih mama Adiknya mama teh. nanging bingahna barudak Naon bingahna wah? tiasa patepang sareng sadaya warga masyarakat desa Pawenang. Waduh. Nah, utamina pisan tu pangersa di kecamatan. Aya. Pangersa Bapak Kepala Desa aya. Bapak BPD, Bapak pengawas, atuh teu ka kantun baitennya. Mohon. Sadaya warga anu aya di ieu Mohon. hempak sakia hempakna alhamdulillah Orang tua murid cenah ibu pengawas ayah Ibu pengawas. alhamdulillah bingah mama Bingah pisan ya, Wak. bingah ke barudak Kumaha wah? mama teh dina hal ieu painten asa aya anu poho Naon jeung eta? asa rada keung Nah, kunaon di sakieu asa tempatna? batur mama teh Sakieu lobana. mandi raruas ieu mental mama dak digdug ieu Heeh. kakara mama teh tepung jeung sakieu seueur alah barudak kabeneran mama teh kamari atos di Beijing Eta nya nah di Beijing. apa Beijing Eta apa? Beijing teh kuloneun Cikiji Teras. wetaneun Cidugi paendeng jeung Pasir Uci alah pakuwo sama di Gumojang barudak Kumaha? mama teh boga sobat di Beijing teh Nah, tadi cenah Pak pengawas di mana di Cina gang cenah je hari mama madi sobat teh di Beijing Di Beijing. karena Tuan Tung Tung Seng mere HP ka mama teh ieu HP na ieu Mana? mere HP produk terbaru ieu HP Naon merek? tah ieu HP na ieu merek na teh merek Xiaomi Wareg atunya. kalau kelada teuing sak direkeun Benar. di Cina teh produkna Xiaomi kabeneran urang telepon barudak Sok kumaha? urang telepon si Ambu Sok telepon lah. dabongan jika nanti aya di dieu rada Duduk angkat telepon. gitu. Siap Zaman urang canggih. payuneun pangersa Bapak kepala sekolah Sok. sinyana rada beureum cenah di dinya mah barudak Aki tebak. payuneun para ilmu abare kembali dia ieu siap bari ke tadi dia ya sinyana beureum
siap. Eta kumaha kitu Nomorna rada unik Pak Kepala. Mohon Si Abu teh jika nanya oh bagi pernah ya. Siap. Terus 2, 3, 4 dari Pak Kepala. Ya kalau tidak ada mah biar buat beli mobil sedan. Mama matara udud dah. Budak kene ulah emang. aya can kita beli mobil sedan we gitu. Bios cenanya nu beureum ge. Bios tah eta. Aya tuh tinggali itu beureum deuleu. Aya bener. Alah payunan ibu pengawas. Payunan bapakku. Siap. Sinyalna beureunya. Sok. Siap. 1 2 3. Ieu jigana nomorna teu nyambung bieu mah. Ganti nomor si Abu teh bukan nomor selingkuh jigana mah. Siap. 7 8 9 satu dari ibu pengawas. Kalau tidak ada biar buat beli mobil sedan. Aduh, ya pada mending repot ibu pengawas. Aya ibu pengawas aya. Ibu cantik aya. Aduh, ibu cantik aya. Mohon. Iya, payun paku ya. Payun paku. Aduh. Kalau ada izinnya. Aduh, izin keur ganteng teh pakunya bager. Berehan. Siap. 7 8 9. Aya Dari bapakku. Kalau tidak ada apa, biar buat beli mobil sedan. Aya. Paku biru oke asal 2 lama. Yang penting mah jejak. Yang penting mah jejak. Aya nyambung. Payunan bapak pengawas tadi anu ngawur duit Geningan selaku aya bapak pengawas kudu adil jawab. kudu adil kami ge hayang Pak Didi balik kanan ya siap sinyal darah beureum tadi ge siap 7 8 9 satu dari bapak pengawas kalau tidak ada mah biar buat beli mobil sedan kudu aya Jonathan Pulih. Warang geus kuih. Aduh ibu. Pak pengawas tuh. Siap. Ibu kepala TK oke aya. Ibu kepala TK. Jangan Payunan ibu kepala TK ya. Mau diajak-ajak sini mah. 7 8 9. Ibu kepala Dari ibu kepala TK. Kalau tidak ada mah ibu biar buat beli mobil sedan. aya ini nyambung teu. Alhamdulillah. Bios tekenging reuas Bapak Ketua Panitia mah tekenging. Moal. Alah, tata barudak sok aya. Kami bade ka tengah heula ya sok. Alah, alhamdulillah barudak. Sok. Nyambung geuning ya. Aduh, nyambung. Halo. Aduh. Apakah kamu teh lagi di mana, Bebek? Ih, Bebek, aku ini kan lagi belajar sekarang masih di PAUD. Maka di PAUD segala macam. Apakah umur kamu teh sabaraha atuh? Tentu naik-naik, pasti. Aduh, jeung ieu make loba nomor sagala jigana si Abuna rada loba jigana mah ieu teh. Ambu. Hai. Sekarang apakah posisi teh lagi di PAUD ya? Apakah lupa? Kan kita teh punya tugas dari Bapak Kepala Sekolah. Aku tidak lupa. Aduh, cepat ke sini sayang, ke sini. Iya. Aduh, kata yang kami ya, ayah dua. Ayo.
payung kayaknya. Pakai payung tamu sadaya. Penonton aya penonton. Bapak asa numpang bageurang sadunya ya mah pokona mah sakabupaten Sumedang. Bager ya kena denger. Wah aya Geus terkenal ya. Awur-awur. awur-awur ya mah moal lebar ya. Di awur-awur, di awur-awur. Hey, 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 hey.
sok. Kebiasaan teh isna didikna ya ya si ampun langsung. Kumpul ampun. Aduh ya kami ada di mana ya tengah kali. Ayo. Ada bisika langsung aku. Bisika langsung. Bisika langsung kakak Betawi. Kumpul deh kumpul. Ayo doakin kakak anak daya. Urang kaul heula, urang Geus kaul. mantep ieu bapak aja koja. Sok kumpul di panggung ya. Nyok di lapang kali deui. Urang kaul heula pamali. Pamali siap. Alah urang kaul ampun. Brung. Ya Allah. Sok mari ke lamu. Iya. Sok goyang etik kamu, goyang etik. Raja Satya gotik deh nih. Alhamdulillah, hatur nuhun kasadayana. Hatur nuhun. Anu di panggung teh kayak ngaraya di panggung punten. Bade asal. Bapak Kepala diaturan kanggo majeng ka payun. Maka diaturanan
Persina kamu perwakilan terus naik ke panggung lajeng anu sanesna merapat ke payun aya bejangan heula ti Bapak Kepala lajeng para penari dipengkereun para siswa mangga majen anu sanesna para wargi sadaya cunduk kana waktosna dina ieu Bapak Kepala sareng sadaya siswa baris ngalaksanakeun acara pelepasan kalaya dina ieu benten perwakilan ti siswa-siswi parantos mayun ka Bapak Kepala ngawakilan sadaya ais pangampi anu aya di sakola barangkali ngadep mayun kumpul dina panggonan Bapak Kepala yang teman mastaka dua mana kalian mangga urang gadungan sedalna murang kali dinanggoni nyungkeun pidua oge pangampura di Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Kepala, aku dipihormat. Bapak kali ini, aku dicinta. Lagu dipari, aku secara hati penuh kita bilang. Kalau saya antara si Bapak itu Sami bilang tahu Aki para kasih Aki Bapak kali Lemas Sami bilang tahu Aki sadaya sering banget teman-teman sering banget kali sering jahat kenal apa sarang kita aku sering berdengar bahwa kali tidak ada cerita semua heran jadi limpah yang berusaha pelaku terhadap sausah belamba aku sadar hapunkan kesalahan kami hapunkan kami hapunkan mudah-mudahan kesalahan Bapak kami sedikit untuk kesalahan kurang berkelanjutan mungkin segala kesalahan Bapak kami sejak amalan ibadah kalau Bapak kami mungkin segala kesalahan Bapak kami sejak keberkahan Ibu kita kami parantos cenderung abdi sadaya sejak turun SMA ada dicinta abdi sadaya sejak jeruk ilmu alang luhur kemarin abdi nadapi doa ti Bapak kali doakan abdi Bapak doakan abdi itu sepadas abdi tiasa menghantar cita-cita sekali abdi hapunten sadukan hapunten abdi Bapak hapunten abdi Ibu hapunten Masih dina panggonan Bapak Kepala Sekolah urang bandungan kedal lisana di Bapak Kepala Sekolah dina anggoni kaparin bandungan ngawakilan sadaya warga SD Negeri Bawang Mangga Andaki Jimatawati paingan atuh paingan
Balai Bandung asa sumung pancani ti jadi sepi pamengkang asolong kewan ciciren urang bakal papisah ciciren urang bakal paangkat anak genep tahun bapak detiknya di dekah hidup sebuah sadayana SD Negeri Kawana khususnya ke kelas ini asa cikeneng anak ini geus genep tahun akhirnya bapak teh karasa ayeuna hidup keluar di pangkuan alma mater SD Kawana asa teu karasa bisi bapak aya kesalahan ka hidup sadayana dina ngawulang bapak teu bener atana dina tata titi diduga perjuangan hidup sadayana ngan pek tingali anak ini tu tingali bulan sanajan nyaangan sajagat terek sombong tingali di bapak kehidup sadayana pek pancekeun iman pancekeun Islam kade hilap ka salat kade hilap ka salat bapak pepeuceut ka anak ini di mata waktu pipi leuleyan sapu nyeri pegah sempai paturun petepuk deui tapi sanajan papisah urang ukur dinu amprok ngukul atau nabi pemanahan ngukul hati jero-jerona bapak ibu guru SD Kawana tetap ingat sadaya hampur ya cuk hampur neng hampur kasih hampur soalnya lucu saya bapak hoyong ada coba ada saya sama wakilan ngawakilan kelas genep ayat kampura bapaknya cu kampura bapak yang merangkul ke ayat cu rangkul bapak pek sing pagel bapak rangkul bapak pek sing pagel ke bapak cu kampura bapak cu kampura umur seharusnya rambut dihadap sehingga sampai hampura bapak beral gerada yang sagara angin beral gerak angkat dengan sekolah anu leuwih luhur simpel terbaik pager ing sore cuk salam semua cuk apa yang bapak cuk tak aja nama penegak hidup parantos badai keluar dulu wewengkon SD Negeri Kawana atau Nabi Jantan Awang Mata bapak hayang mikanya ada Nabi sah kadikba pamintanan ayah kenang-kenangan kamu hidup bapak hayang talungkeun tawis kaheman bapak ka air tane ya pamintanan ayah dalam di Israel kurang pilih sudah sadayana kelas 5 majen kapal atur mohon pamintan kurang lajenkeun kana wisata. Kalau jika acara sudah tahu kasih sahabat di bapak kepala sekolah untuk sadaya dengan putusannya atau sekarang tadi mustafahah sadaya siswa-siswi kelas genep anu dilepas dina detik ieu kepada majeng ngantai Bapak Ibu guru nyaksi oge sakantanan musafahah kanggo di tim upacara ada rupina sakitu nepi hatur maupun anu kasuhun murang kalihna mangga biasa bubar wae tim upacara adat kanggo murang kalihna kanggo musik matras
Maka kalau ibu kali bapak guru ngada bisa gedengin bapak kepala sekolah. Sakan tenang, ieu kurang kali diri sudah oge dipepari pangdungan ngalangkungan patarema panangan si sadayana. Maka bapak ibu guru sadayana di haturangan ngada di panggung ngantai. Hidup lepas di sekolah kalayan habis kasihnya ayah anu dikalungkeun di pangsa bapak kepala sekolah. Jadi saya benar berhenti ka ibu kali bapak guru sadayana. Enggak. Cita-cita diharapkan kalian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah. Ibu kali bapak guru sadaya pangjajak kudu doa anu suci anu bersih kalau ingat hati keikhlasan Allah saat bulan 14 jalan terus mungkin Allah menjawab tulis kasih Bapak kali ibu ridho tinggal aku demi kebahagiaan beragam cita-cita gerejatkeun harkat jeung martabat kulawarga oge jaga nama baik sekolah kuhidup angkat harkat derajat sekolah alma mater selaku alma mater SD Pemenang gerak angkat kuhidup di pangguron anu bapak kali ibu ridho ditinggal kehidup sok sakawas sampai mampu berat gelis kasar berat bakal bisa dihijem hidupnya nanging dalam dikembang takdir kebenan dipikir kadar kebenan silar kepastian kebenaran detik ieu urang bakal pisah soteh pisah biasa moal bisa sasarnya takutan istilah sabiasa mangsa-mangsa katukang bentong katukang nanging hati urang masker tetep pacaran didoakeun pisan ku ibu didoakeun pisan ku bapak mugi hidup jadi jalma anu berguna geus lestari bangsa atuh agama
Oh, Pak guru mah urut nulis kasih. Omat ulah disebutkeun urut guru abdi. Tapi guru abdi nalika ke SD. Bapak kepala abdi nalika ke SD. Ibu guru abdi nalika ke SD. Bapak guru abdi nalika ke SD. Gaya urut mah disebutkeun. Doa ibu, doa bapak guru sadaya, alawas namarna, anak naon rupa cita jeung kahayang hidup, mugi sing ngawujud. acara Paturati oke sudah alhamdulillah juga kesempatan alhamdulillah rekse atau pensiun dia kuring
sejak pamitan kami juga hatur hidangan upacara dan Sunda mapan anu pada di sana anu dipagelarkeun ku siswa SD Negeri Pelengan sia budak dina sagala pikiran manana kalaya mudah-mudahan acara ini jantan seueur manfaatna ka masyarakat sadayana khususna ka umuran kali anu baik belajar dina seni sakali deui dikuring sarombongan sejak pamit kalaya ditutup wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panggil kelas 6 semuanya, kelas 6A, 6B, mohon semuanya untuk segera berkumpul di depan panggung. Wow.